tamakos inget aya hiji awewe urang Tangerang teh ya anu ka Mekah zaman Syekh Nawawi kontakan sekeduk di Mekah ka Madinah perjalanan manehanana kana garong ngan di dieuna ieu di dieuna bebedana ka Syekh Nawawi sanggeus teh bebeja ka Syekh Nawawi beus aya naon-naon kula minta jampe dibere jampena lam yahtalim qattu tahamut lakon abada matasa abbas lan bimada zaman min hudawa bufalat tarobama wa qatu babatun abadan bijis birasan teta bae terus wirikeun eta cak cenah teh jata malain wiridan naon tapi ditungtuna kana hadil khoso isupah pada takut aminan min sarina riwasuraqi mamin mihani hayata hadil khoso isu ieu khususiyatna ieu khoso isut naon kitu fahfazha jaga gomane engke badeh bakal aman salamet min narin tina seuneu wa min suraqin jeung tina pamalingan hayata dibabaca bae tengah jalan pan eureun tengah jalan eureun sanggeus lain kena mimitina lain kitu lah eureun sanggeus eureun nyana kieu beuting horenganan onta berangkat nyana ditinggalkeun nah onta berangkat teu nyahoeun pan boga anu tukang ontana mah ieu turun apa henteu nah barang kadijade atuh sorangan masyaallah urang Tangerang tah anu boga pesantren di Kali Pasir teh saha Kali Pasir tah Ibu Robi nah eta atuh ceurik ada sorangan bae sorangan ceurik kumaha mun tayang aduh inget ka Syekh Nawawi ya hadiahan punya Syekh Nawawi masyaallah cak Syekh Nawawi baca lam ya talim bae cenah geus ulah hese-hese dibaca bae kudu lam ya talim qatu ta'amut lakon abada bari ceurik we sorangan atuh terus bae baca lam ya talim qatu ta'amut jol teh pamalingan je cak cenah teh lain ngeunaheun maling ya pamalingan teh cek orang siapa ini barang di dulu beren banget benek Indonesia nah ditanya mana barang dan lain pamaling atuh garong Arab sabisa-bisa nyana ngomong mencara kurang memboro-boro naon ieu barang ge tinggalin kita dibawa ka ditu kula naik sekedup aju kula kiih teu kajahoan deui itu berangkat itu cek garong teh oh jadi barang-barang loba banyak katir di urang mah kasir teh buntut kasir loba disusul ku garong kapanggil lah orang Arab mana onta nu kesekian iya lihat ternyata masya Allah itu tukang onta na kaget sehingga saya kaget jauhun tukang onta bawa eta garong sama-sama orang Arab cekel ku jara onta kedengan kuawa ku nyana ka eta ka Ibu Ropiah nah ditaekeun kadinya diantarkeun ka ditu datang ka ditu wah bareng ka ditu disalametkeun aku mah pamalingan disalamatkeun aku pamalingan mantap kurang lamun aya pamalingan ieu penyelamat ya atuh batak Ibu Ropiah teh ngomong mah eta manjur jasa lam ya talim qatu lam ya talim qatu teh manjur jasa masyaallah teh Syekh Nawawi mantap urang ge di batalar eta ya talim qatu tahamut lakon abada umat sahabatan bi mana zamani Kanjeng Nabi Mahtara naon penciciren balik terus tadi itu naon sebut tetalar kan aing ge poho teta gara-gara kula inget ke almarhumah ibu masyaallah teh ibu bari ngayun-ngayun kula jadi talarna teh eta tiker ngayun-ngayun mantap lain lalagan teh ibu teh berkah jasa ka hati nya nama bisa macem-macem lagam nagalam ya talim qatu ta'amut lagona bada wa mada sangan tilok datang kangis kula hes jadi detalar teh ibu bisa aja saya teh ibu aduh eta kabelah dia eta ya talim qatu ta'amut lagona bada wasokos gitu ya Nabi Matara ngimpen ciciren bare Kanjeng Nabi Matara itara sok ngoptina salamina mangsa nah eta inu dawabu palam daroba ma waqat
satu hewan bari ratina terus kali itu eta ingat keur di ayun-ayun dengan eta tadi tilokangin srebes itu talar geus eta gaguari manjur tapi kula teh talar ge haju manjur siapa aing hina eta ieu dongeng ibu rupiah seperti kos gitu ilham ya talim teh ya hadil khosaisu fahfaz hatakun aminan min syarrin nari wa surratin wa min mihani jadi aman tina seuneu moal kebakaran aman tina pamalingan bahkan dibuktikan ku Gusti Allah garong pamalingan bisa nulungan nah di wirida sabaraha cenah eta ulah loba-loba memeh subuh 40 antupan hudang subuhna kieu cenah mun jam 7 geus sia mah ulah wiridan. Geus ulah wiridan model sia mah geus kos itu mah. Nanyakeun kumaha mun subuhna jam 7 teh izin-izin. Tawa inget ka dongeng di Imam Hanafi teh ya. Jelema waswas. Geus waswas teh cager-cager. Bebeja ka Imam Hanafi mama. Kula mah ieu waduh usoli teh jadi emang atuh kula asal usoli teh jadi asal usoli teh jadi was-was kumaha ieu carana ulah salat sia mah geus teh cek Imam Hanafi kos itu kan kakarak aing mah cenah jawabanna ulah salat kiai anu mamere cai kiai anu mamere anu kiai wiridan dan sebagainya teh kudu salat sia mah geus beres bae nya ngalamun bade hareupeun ieu mah kieu lantaran terus jubel nu nanya geus rada sepi nanya deh kiai maksudnya kula ulah sholat atau kumaha ieu kula was-was ulah sholat terjadi kula mun sholat lohor asar karakter gitu geus ulah sholat sia mah maksudnya ulah sholat sia mah edan pan nu edan mah teu kudu sholat cek Nawawi Allah aya Allah neuleukeun sia mah ke Allah Allahu akbar sia mah edan bos itu geus teu kudu sholat bau nya di edan-edan geus aing mah kudu kan semua sakali jadi basa kadu besi nu edan cek bari jadi bae wow meweh waktu geus Allahu akbar Allah jago Imam Nusena Imam Hanafi mah batur teh geus teu kudu mah mah edan teu kudu salat selesai geus jawabanna jago Syekh Nawawi mah tamas saya Imam Hanafi mah eta mah kos kieu aya jelema nanya masalah lu teu dijawab ku Imam Hanafi mah masyaallah karim di Baghdad kuburanna masyaallah kula pernah ziarah ka ditu ya Allah ya Rabbi dasat eta teh anu Syekh Nawawi Imam Syafi'i zarah tadinya teu make kunut menghargai guru sebab Syekh Nawawi manyunahkeun kunut ari Imam Hanafi mah guru datun teu datang ka dinya tapi asal zarah ka dinya naon nu dimaksud sok hasil maksud mantap Syekh Imam Syafi'i zarah ka dinya teu make kunut geus kieu menghormati sebab eta Syekh Imam Hanafi mah teu maot nanya anu dijawab nanya aya jelema mama abdi naon kumaha lamun aya jelema kula ieu misalna mandina ieu di kali silem da kuari deuk ngalawudu di jero ieu ngaharep ka mana itu kan itu pertanyaan di hadiran ku jelema oke teh jadi pertanyaan tah ngaharepna ka mana wuduna di jero cai ngaharepna ka mana ih Bapak Nabi mah babari ulah mikiran ngaharep kiblat atawa naon manengan ge ngaharep ka baju sia bae besi ke baju sia hudang baju eueuh deui utan aton sia eta bisaan Imam Hanafi mah segala mikiran Ka'bah segala naon ge utan aton manengan eta deuleukeun baju sia jauh gitu. Imam Hanafi maksudna karakter ulama baheula tetap di samping mutuskeun masalah tapi bari lalaga humoris kabeh Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki supaya kaharti eta teh anu sok didongengkeun ku urang jelema dijawab baheula hayang korban dalapanan tapi hiji kebo pan ku kiai kabeh ge ditemeunang ke 7 tetep nyana hayang dalapanan bae aing mah pokona hayang dalapan namanya anak aing cenah nu orok teu ka bawah nu sasapihan
terus nanya ke kiai anu tetep teh bisa aya deui nu kieu ngajawabna bu lamun hayang dalapan geus bae nu tujuhan tak kumaha hiji meuli deui beli aja satu kambing buat yang satu nggak bisa saya mah cek jana teh pokoknya ya harus dibolehin dalapan bisa babara kiai kan datang ke Ki Wahab mah aduh babari ada apa mbak ibu ini saya mau korban terus mau korban cuman 8 orang pengen ini apa nih kebo satu aja bisa apa ya bisa aja kenapa susah dah iki mantep ceknya nih saya udah tanya-tanya sama kiai yang lain nggak boleh ya kiainya aja itu mah kurang baca kitab gitu. Jadi boleh mana-mana orang-orangnya ini bapak ibu terus anak iya oh ini yang paling kecil ya yang paling kecil kan nggak bisa naik kebo iya harus ditunjang dia buat naiknya pakai kambing jadi enak ke situ iya cuma buat naik aja iyalah entar saya beli tak kan ngenakeun ada tak kiai jagonya sata nu sejel mah tadi kambing satu marahnya na tapi barang dibere buat naiknya kan ini bahasa sapihan nggak bisa masa naik sendiri dia oh iya dia pakai kambing itu buat naik aja dia nggak kehartien gunyana kan syarat tadi Imam Hanafi lain lalagaan terus ulah mikiran Baitullah ulah mikiran Ka'bah nah harap ka baju baik ya sia hudang eueuh deui tungtungna masa taranjang sia amankeun awak sorangan kan bisaan eta humoris masyaallah karim nah iyalah ahli Allah teh ya tenang Kangjeng Nabi gitu kan Kangjeng Nabi sahabat dek mawa barang bebe jaga Kangjeng Nabi Tuhan kula tuh coba bae coba pang ieukeun bang anaon keur nginjemkeun onta atau bere onta jang muat barang ieu doh aya anak onta cokot tuh ditu ih Tuhan caknya teh ngahina tanon kabeh gitu apa nih barang lo mamanya anak onta aja gitu coba cokot bae kana barang dicokot teh gede ontana gede cek jadat teh Tuhan mah sok kalalaga abdi bae anak onta je mah gede atuh emang iya anak gajah cekangnya atuh iya anak onta kan geus gede pan lalagaan tapi bener tak kan kos kitu nya na geus deuri mah heueuh cek Kangjeng Nabi kitu lalagaan sarua nah jadi kan teu kaku nu badak ge tah ieu kiai-kiai anu palinter gajina tapi henteu humoris teu lalagaan eta kos kaditu jelema diputus ku nya embung aing malah senem cekna lah itu dari lalagaan wakos nana abah tadi dia masyaallah waalaikumsalam enan sia kula ada korban tapi empena leutik menang teh duh menang cenah abah teh masalah tuh kiai-kiai nu saja imah abah mah terang-terangan lain lah can cukup umur can cak nu saja lah ibu gana kos kitu teu naon kebel kene ieu ka bulan haji kan baheula mah sok ditungtun 15 poe kene gitu di 40 poe kene kebel kene geus sia boga bulan haji meuli nu gede abah teh jadi dua Bandung tuh nama nya kiai atuh babari abah Masya Allah dan tungtung napannya lagi atuh ngarosa neangan duit deh jangan cukup umur nah eta babari apa menang we teu meunangna meunang mbeletik los aing geus bogana kos kitu deuk kuat tuh banyak dicaram-caram hah enggak cukup umur ulah temenan oh anu dengan aing dina dilarang lagi aing momal babe jadi kadinya nu meunang teu meunang bae kaki dam yatim mah leutik meunang batak mayak baheula di dieu oh lu leutik nu naon araya kabeh ngan dicirian gua bage kurang cukup umur nu ieu masyaallah nah etalah bararisaan baheula Kangjeng Nabi tuh Kangjeng Nabi lalagaan jeung Siti Aisyah balap lompat kan manja Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah nu menang Siti Aisyah uti dituna tapi sekali menang dua kali eleh Kangjeng Nabi pan bugaheun da Siti Aisyah waduh menang lain lalagaan si naon eta lalagaan waris eta garada oh urang mah teu bisa jeung pamajikan lalagaan kejem urang semua panglima i pamajikan teh deuleu urang teh sieunun nya besi ditembak urang
saya wayah urang eleh-eleh, wayah urang menang-menang kan ngeunaheun silih. Jangan ngeunaheun urang lamun kos kitu jeung pamajikan teh suatu waktu kan orang minta duit kanya nginjem duit, tilok mayar ieu. Sebenarnya we mah kos kitu ieu disebut tolol, itu disebut tolol rada. Mana radana? Itu di salaki tapi lamun salaki nyokot hutang. Tapi itu mah di Lampung. Wa ilam yudamun teu kanyawan bawa ucing teh ieu lain ucing garong atuh pala teu katempuhan. Filosof kita besair wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allahu a'lamu bimuradi. Qala Allahu ngadawu safa Allah hadza ing lafad hadza yaumu yanfa'u sadiqina utawi ikilaiki yaumul qiyamati tegese dina kiamat yaumu yanfa'u sadiqina iku dina kang manfaat ingong kang bener kabeh fi dunya ing dalam dunya. Ka Isa kaya kangjeng Nabi Isa sidquhum apa bener sadiqina lianahu kana satuhuna yaumul jazaa iku dina wawalas lahum iku tetep kadua sadiqina jannatun utawi sakeh surga tajri kang lumaku min tahtiha saking asar-asaring jannat apa al-anharu pirang-pirang bangawan khalidina fiha lekang langgeng kabeh fiha ing dalam jannat abadan ing dalam salawasa radhiyallahu ridha sapa Allah anhum saking shadiqina bi taatihi kalawan nuruting Allah wa radu lan padarari ridha ya shadiqina anu saking Allah bi thawabi kalawan ganjaran Allah zalika utawi mangkono jannat al-fawzul azim iku kebahagiaan kang agung walayan faul kadzibina lan ora manfaati wong kang goroh kabeh fi dunya ing dalam dunya syirkuhum apa bener kadzibina fihi ing dalam yaum kal kufari kaya pirang-pirang kafir lama yu'minuna zamang-zamang zarari man yakufar kabeh inda ru'yatil azabi ing dalam nalika ningali siksa. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihim wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu a'lamu bimuradi ku tetep kadunya Allah utawi kerajaan sakeh langit lan bumi khazainul mabad
pirang-pirang simpenan udan wana bata tilaan sake cucukulan warizkilan rizki wa gairiha lan lian kabeh wa ma fihinna lan barang kang tetep ing dalam samawati wal ardh nekani ya Allah bima kalawan lapat matagliban kena arah ngalinggihkeun li gairil akili kadue salian kang duwe akal. Walan utawi Allah ala kulli syai'in ngatasi saban-saban suwiji-wiji qadirun iku kang maha kawasa wa minhu lan iku tetep setengah saking syai' isabatu shadiq utawi ngaganjar wong kang bener wa ta'zibul kadzib lan ngagorohkeun wong kang goroh wa khasal aqlu zatahu lanang tu kena khusus apa akal ing zat Allah falaisa alaiha maka oranana ya Allah alaiha ing atas zat biqadirin ikut tetep kalawan kang kawasa. Nyaritakeun kelanjutan persidangan di Rabbul Jalil. Allah ngumpulkeun seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab. Kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna. Sempurna atau tidak, sesuai apa henteu. Bahkan lain baik para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah, para aulia Allah, para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia nyampeikeunana saat mana jeung kumaha. Rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya sebagai penerus para nabi maka ditanya engke kiai dibere ilmu sia ku aing andai kata sia ku aing teu dibere ilmu bodoh sia. Lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia, dijuluki sia sebagai warasatul anbiya. Diomong ku jelema mama, dibejakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya. Ku batur di kiai-kiai sia teh di ustad-ustad sampai di mana sia nyampikeun amanatna jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia. Ngeri orang mengingat kadinya Gusti Allah nu agung bakal ditanya ke orang teh pakai naon ilmu sia abdi pakai ngabagaan ngaji berapa tahun oh aya catatanna di malaikat ngomong sia ayo asana biai dakwah kemarin itu 30 tahun maya. Kamana bae? Keliling. Mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang, Karangkas, ka gunung kudu itu terus bae. Sia daek. Tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban. Bener sia kituna. Nyaho lah. Niat sia kumaha niat anu ye niat mah jawab di doang sorangan jero hati jasana niat nama ku lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui ampur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa gitu urang kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing ka izinan sana aing ka izinan ya aing ka izinan ya ajun mentak embung ge tadi ondang teh si izinan yang kayak aduh di kiai-kiai ku batur wah bahaya nah.
naon deui coba sia agaan ngaji deui abdi make kitab aya make aya henteu naon deui pernah kampanye naon Golkar aduh iya bahaya guys ya sia ngahayu-hayu Golkar teh ieu sia ngahayu-hayu nagara ban nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa nyawan teh sia nah abdi nek api-api teh nyawa bae tolol sia tah iya urang lamun di sidang kos kitu sia mah lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikeun rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus sia mah kelola eta bae an abdi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ajo atuh abdi peduli ajo abdi kampanye di Golkar di dinya maksud sia bener dek kaluhurkeun negara isi nabi ngomongna ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui janggina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya na dirinya kene kecerekanan Golkar Masya Allah orang teh bakal kos kitu izin biasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ge urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun ke tah mantap gahajuna masararieun Inggris jasa iya efek terus ngefek ka para kiai mantap ulama baheula makin jadi kiai makin apik makin sieun ka Allah di akhir zaman ayeuna mah makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus kadiekeun bae ai kudu nama beuki nyana jadi kiai beuki sieun ka Allah sieun si salah rempan terus ijtihad geus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai mah kesempatan maca koran eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun unggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab geus sadia kene kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur jelema waduh bugil ieu masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun ani budullaha ani budu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ya abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah cek abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah Allah ta rabbi wa rabbakum
tapi gening umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya abdi mah geus nyaritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah teu mah Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae anu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaikam wal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura tu painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunya ku Gusti rek dihampura mah atuh ja Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mantek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas isa dipanggil sote supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul wadai bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok embung ngangeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya nalamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua wae alhamdulillah cakabehan teh alhamdulillah anjeun bener isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener oh nu disumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep wow geus senyum-senyum nya urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener oh surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma wah surak tapi bener ge bener bohong nah. Langsung tararungkul hah bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong nah aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula
termasuk para rasul, para nabi, para wali bakal dibere. Nah ieu adalah kamangpaatan mangpaatna bakal dibere surga. Lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar. Handapeun gedong-gedong, handapeun tangkal kayu, aya cai sing korolok sing kolocor. Caina engke di akhirat teu kudu make wafin. Teu kudu make paralon engke ngolocor sorangan, heran engke bakalna di kamar urang cai lalempangan sesuai jeung kahayang urang. Cenah hayangna gede-gede, cenah hayangna letik-letik, teu kudu make paralon, teu kudu make nanaon. Datang sorangan dipanggil engke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar. Dihandapeunana di luhuranana di mana bae membuat indah suasana. Angin-angin limbah di ditu mah bararau bentek. Itu lain sorga teh mah kos kitu. Sugan angin teu sejuk teh aya. Pokona sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar. Lantaran sumber keindahan teh tina cai nu manta kurang gesok nyieun kokorolokan di imah teh. Osok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga. Padahal mah ai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae. Hareudang. Teu cupar atuh kunaon cai ngolocor ai hutang mah tetep bae. Komo urang keur diudag-udag polisi mah. Cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae. Pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana. Tah moal tenang hirup teh. Tenang sateh di mana-mana urangna teu boga masalah. Urangna sehat, sakadar duit boga. Imah mun hujan teu bocor, mun panas teu kapanasan. Pamajikan luis bae. Anak nu batuk-batuk acan. Neuleuh ka gigir aya sakopi. Belah dieu aya apaan saletik-letik ge lah masalah. Ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya. Masyaallah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis. Amis kopi teh serudut. Cek pemajikanna ngeunaan teh Kak, woi luar biasa cek. Teu kurang gula Kak, entuh. Cek pemajikanna edan teh naon salah ge aing. Jate digulaan ku aing. Tapi suasana ngeunah. Tapi coba orang boga hutang. Begitu hujan gede letik, boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya. Pamajikan bengek. Anak bararatu kabeh. Motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom. Waduh. Kehujanan kayu moal bisa masak. Neuleuh kapang beasan beasa eueuh. Isuk-isuk udang teu mandi. Cileuh sagede poleca. Diadukeun kopi ku pamajikan. Ngeunah, waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun. Tanya Kak, sedang eta gulana pahit. Pahit. Itu kopi meureun gimana? Jak kopi Kak. Kapal api ieu Kak. Kapal perang, ngomongin kapal api. Geus, pamajikan ulah ngadeukeutan. Kudu surti, wah ieu salaki lain deui ieu. Ulah ngadeukeutan ieu mah, asal jungas-jengos kieu bae pasti bukan nu anyar ieu kajen kumaha ieu. Eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang. Eueuh beban, eueuh masalah, Masya Allah, ngeunahna luar biasa. Kuari mah ditambah. Hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakieu mah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat. Bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu Akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah. Duh Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran. Masya Allah.
ilmu dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah. Tak hirup teh urang teh sederhana kos gitu teh. Sederhana teh. Ngaranna nikmat jasa Masya Allah. Komo aing ningkat ditimbang na pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50% komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik ku ari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat teh urang waduh tah geus lain deui naik deh 70%. Masya Allah beki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeleuna ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagai teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun orang ngobrol gini, ya memang kalau kamu mana hantu lah, lek daun atau jam. Nah nikmatin waya gejasa namal baik gejasa syukuran ke Gusti Allah. Kena. Ayan teh, wah macam ni dagang tidur susuk kieu bae aja ya. Kita kusaha. Ngomongnya geus lain deh, atuh geus eueureun maning ibadah bae. Ya, ibadah itu teh dahar mah. Sejagenna tuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sejagenna. Lah, akur emang ngobrol jeung sia. Itu sabodo sejagenna teh. Tinggalkeun tah. Geus tenang sorangan. Nyeunah ribet malah maya jelema teh ribet. Kalkulasikeun baheula urut dagang, ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun. Toko geus boga, mobil geus ala kadarna aya. Lah aing geus eureunnan bae usaha paring ka Allah bae. Nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid, pake majelis taklim, pake pondok pesantren. Eta mah geus mantep jasana. Masyaallah. Babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat. Alhamdulillah nyakanya. Lah kula mah kieu bae cak pamajikanna. Harta loba. Aju kula geus kolot muriangan wis de kawin deui mah masalah. Nah, ini yang aku tunggu. Asana neangan sabanten malaya. Boro-boro nu sehat nu gering ge amanat. Ulah dicandung kulanya. Padahal geus teu bisa diheesan. Gering tetep bae. Salaki teh diparak milu gering. Aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kawehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat. Ieu mah lain angkara megala ulah nyandungnya. Kuku geus 5 bulan teu sare jeung pamajikan. Da kumaha coba? Aju kabehan ngaromong ulah nyandung ke nyana beuki gering. Atuh beuki gering kabehan. Cak salakina geus urang gering berjamaah. Tak eta teh dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah. Tetep teu kadenge mun nyana engke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naonnya? Tadi surahan kiai teh tafsir. Henteu kula teu kadenge. Sial. Tetep jana kajian teh gua teu kadenge. Direkam ja aya tak daengekeun tah. Teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun. Teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun. Datang ka di Arab cek salakina irah ieu ngadengekeun. Eueuh salakina dibandingkeun. HP-na besi disetel. Tanyakeun ku saya, HP ka mana ku budak beureum ngajubek dibanting teu beubeuk ku nyana. Eta kumbung-bungna ngadenge, ieu ngaji ka mana ieu ngaji? Cek Gusti Allah ada poe ieu. Ya na poe ieu teh poe kiamat, yaumul yanfa'u shadiqina sidquhum. Poean manfaat benerna jelema nu balener kabeh. Poean anu bahaya benerna nu buarohong kabeh. Di mana bohongna benar? Titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa ku aing. Atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya.
Gusti Allah anjeun salamet Isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun Isa. Tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia Isa ku anjeun Isa, tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing, pan sia mah hamba aing, rasul aing ku sadumeh dibere mujizat leuwih ti batur endahan di pangeranan. Bener bohong na si eta teh siksa ku aing. Deuleu tuh neraka geus ngagebrak neraka. Naon eta ngagebrak? Aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah, aya hurung ruhak, aya hurung ngalentit. Ngalentit tah eta ngalentit ya damar diletikeun ngalentit ngaranna. Ngentit ngalentit tah eta leutik tah. Mantak nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah. Tuh, kabeladeuna tuh gede hurung, aya ngagebrak luar biasa. Geus pohara aja ngagembrah ngaranna. Neraka geus ngagembrah hurungan luar biasa. Di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa. Di jero ruhak teh ka deuleu aya oray tina seuneu lelempangan. Aya kala dibuat tina seuneu lelempangan, lain kala seperti di kurang kuari. Kala naga dijieun tina seuneu geus calangap bae aya buaya. Aya berbagai hewan-hewan anu guala, aya oray nu hese nyaritakeunana, oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua wae. Pemandangan anu luar biasa sieuna. Ya, cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener, bakal dibere surga. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tuh surga. Wah, geus kadeuleu bidadari geus kieu bae. Cep, sini cep. Aduh, iya curug nanu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud, ka dieu gegeraan wahai ahli duha, ka dieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat, anu sok jariah ka masjid, pondok pesantren, majelis talim. Hayu ka dieu anu sok ngaji, nu ngaji anu henteu nundutan teh ka dieu. Ya kan. Indah jasa. Nulu ka ditu mencrong. Pemandangan nu indah. Nulu ka kenca seudeu ngagebrak. Berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya. Nulu ka belah ditu. Luar biasa indahna. Urang di dieu di tengah-tengah. Nah, nu bener-benerna surga, nu bener bohongna neraka. Teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an. Di surgana teh sabaraha poe ieu teh? Saminggu, sabulan, satahun, 10 tahun, 100 tahun? Tidak ada jangka. Di surga menikmati kenikmatan nu hakiki, khalidina fiha abada. Seneng-neng di surga. Masya Allah. Di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah. Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan, nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan, teu mamrih panas, teu mamrih sugih, teu mamrih keur susah, teu mamrih keur sehat, teu mamrih keur gering lah jamual kebal ieu aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar. Teu kudu dicaritakeun jerona, di jero eta teh urang khalidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui. Kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar Kuari geus di penghujung, tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae. Komo Gus Dur mah nyasa kedeung jasa, paeh kene. Sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae. Batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing maraja. Bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo. Penting ge tanggung jawab di akhirat. Nu jelas jadi rajana sakedeung.
jadi raja kuarima kulama sekup terkecil naon sia jadi raja non RT lain raja tuh RT mah tetap raja isi nih mah ngadengi raja ke RT mah tetap rajanya nak ya naon melapor ke RT raja terkecil RT masyarakat dengan G 2,5 naik lurah raja waktuna kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing wilayah teh asa nu aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tah mah urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tah teu pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ye dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris sabar sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tah mah pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los aing nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae aing nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los aya urang Arab cenah ieu mah atuh los aya urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamli urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal pae salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salagi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing tah dibikeunan ku aing aing mah deuk balik ieu ka ditu deuk balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tah dibentukeun buntutan terus kira-kira embe mun aya buntutan amun aya buntutan bagus teh jore teh jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia naonan buntut mah ngahuluan ngarobrol tah nu teh harusu teh nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat ka hiji husu rakaat ka dua henteu eueuh huluan rakaat ka tilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teh husu eueuh sukuan naonan doang atuh wallahu a'lam geus kitu bae tah mah geus pokona azana mah rombongan uhuluan kabeh nyala ngarobrol ke di akhirat Ezel aing buntutan aing uhuluan nu sia nu aing sukuan bugu geus ngarobrol bae gitu aing mah aya ceulina hiji ceuk kitu teh kaditu ngarobrol kabeh tah disesuaikeun jeung husu jeung henteu isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan waya di dieu sanajan teu husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh ja husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun bisi di pengkolan solihin di surga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan khalidina fiha abada begitu orang ngampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teu mangaranna keur ieu emang teu nyampikeun kiai
nyampekeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok bab jariah ngarokok nusugi mah gitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina tuh daek mere ceuk nanya kan nusugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu ngadenge api lain bae tak engke mah lain kitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajariah ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan dibere ganjaran ieulah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang leuleuh neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh horeng lain pangeran Gusti abdi percaya mangpaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus teu neraka nyana deuk geus di nerakakeun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangpaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah, percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh sicaan, la yanfa'u, eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan. Nyana didinya kakarak iman mangpaat napan urang makuari ka sorga can neuleuh boro neuleuh ngambeugeun teu ka neraka encan neuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku tabiin atba tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dadamelanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nu bogana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang deuk disalametkeun deuk dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana tamah iya Gusti Allah tak kos kitu tak urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing
tetap abdi mah pangeran teh geus ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh sieu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku aing ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku aing ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohara jasa anu mantap urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati. Aduh, ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia ti lo kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah pangeranna ka aing iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus guari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak urang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajen batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jejedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar tak ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran ge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hina jelema anu mengadahkan tangan termasuk nu nyieun proposal etalah pang'azamun nadzulan panggede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyieun proposal kiai nu sok nyieun proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho hayang jelema panghina-hinana jelema eta je cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sih nyaho bakuloa loba jasa da boboko bakuloa godag boboko leutik bakul rada gede nya kemudian bakuloa rada gede tah bakuloa mah godag wow eta mangsa saja tuh godag geus madak sia segede godag ngomong kolot baheula eta Masyaallah loba bahasa Inggris kan lalu warguari lillahi mulkus samawati wal ard cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari karajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna taya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa isi-isina langit bumi eta nangieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna pas jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut esina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat jeung salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasan Allah itsabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadzib nu salah
diberi ganjaran neraka siksaan. Nah iyalah kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Akal nasis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir. Mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah. Asupna teh kana jami'ul afrad berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge beurananan kulli syai'in. Atuh lamun kos kitu mah beurananan atuh termasuk di jerona Gusti Allah. Oh ditahsis ku akal. Zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai. Kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud. Geus palaisa alaihi biqadir. Geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir. Ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah. Geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud. Kakenaanana ya kuali syai'in qadir. Ieu syai'na syai' anu mumkinul wujud. Langit bumi katutesina termasuk kolam, termasuk aras, lauhil mahfuz, malaikat, termasuk urang. Ialah asup kana ala kulli syai'. Allah na maha qadir. Ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud. Ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud. Mudah-mudahan urang ku Gusti Allah dibere istiqomah, iman urang dibere ajeg, iman urang dibere naik, iman urang dibere mantep, hindari dunia ila daril akhirah, sehingga urang bisa nuturkeun Kangjeng Nabi urang, bisa nuturkeun para wali Allah, bisa nuturkeun ulama nu balener, sehingga urang digiringkeun ku Gusti Allah melalui malaikat dengan bendera nabi, wali jeung para ulama menuju surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma